Ieu ngarengseukeun persoalan hayang digebuk punukna bae langsung ngadepak nya saur bumi yeuh masih boga naon-naon oge tetep darajat maluhur kami boga naon deui anna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa habibi rabbil alamin pi'a saur bumi sategesna darajat maluhur kami sabab di kami aya jalma anu pangdipikasina ku Allah taala jenenganana Muhammad barang langit nuping jenengan Kangjeng Nabi aya di dunia melengkung langit sujud ka Allah taala ta melengkung langit teh urut bengkung harita jadi nama damprak bisa izin ku bumi nepi ka melengkung itu sok tingali langit teh bengkungnya. Nah itu lamun ngarumasakeun eleh kudu bengkung.